Mantak terus baik Amerika, Belanda, Inggris, Jerman, itu baik terus jung Timur Tengah ngadu netet terus perpolitikan, perekonomian, perbudayaan. Mantak kurang kuari nggak cinta karena diturunkan Al-Quran. Negara di mana diturunkan Al-Quran kuari orang nggak cinta. Nyaritakeun politik Timur Tengah teh teu nyahoeun urang Tangerang teh. Teu nyahoeun urang Indonesia teh. Nyahona teh politik Amerika na bae, Yahudina. Teresep urang teh. Malah loba nu nyeungseurikeun lamun urang berbudaya ke timur-timuran teh. Padahal urang teh inget Quran teh diturunkan di Timur Tengah. Sajore-jorena jeung sasalah-salahna nyana teh make ka Al-Quran. Ai ke Amerika, sabener-benerna secuil-cuil aja nya make Al-Quran. Tapi kulantaran urang dididik ti mimiti TK, datang ke SD, SMP, SMA, kuliah. Salah kuliah. Tapi terus malah kuari mah. Aya deui pendidikan di bawah TK, PAUD. Ya kan, pendidikan anak usia dini. Engke mah aya deui pendidikan di jero beuteung. Di jero beuteung dididik. Kuari geus sama ngamle di bidan. Aduh, wara jasa di urang. Tapi kan eueuhan Al-Qur'ana dicoplok-coplokkeun kuari mah di TK, di SD terus datang ka luhur. Keur zaman kula leutik badeureuh di SD teh poe Jumat teh pendidikan agama full baheula mah kuari mah. Eueuh, ieu lah komo ka belah ditu nama. Ya Karim. Ieu rada bener sote nagara kuari rada bener. Nu masak rada bener nama nu nyekalna teh anu 40 tahun ke atas kan kuari teh nu dididik SD-na baheula ti tahun 80 ka ditu. 70 sampai 80. Rada deres kan can aya HP zaman eta mah. Encan aya 3G. Encan aya bangkong, anjol-anjolan. Di zaman eta mah TV ge hararese rada deres nu kuari teh aya nu kuari nyekel nagara teh nu dididik teh tahun 80 ka ditu. Paling jago bobogohan silih towel. Ai kuari mah pan silih bebeskeun. Beres kita. Nah, kuari geus areueuh, kiai nu kuari geus eueuh, nu kuari kolot ye. Sabok brok lagi nyana milu digolkan rada deres. Ayo sabok brok kuari jadi bupati, jadi gubernur nu kuari teh sabok brok rada deres. Paraes nu kuari. 10 tahun yang akan datang nu kuari di SD, di SMP zinah teh. Nukuari di SMA na mabok teh. Nukuari mayoritas 80% mabok anak sekolah, 80% zina anak sekolah. Lantaran dididik ku guruna teh beres, korupsi makin menjadi-jadi. 20 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang, ulah boga perasaan bakal hebat lantaran kuari pendidikan lagi geus kieu. Basic awalna teh pas ieu 15 tahun yang akan datang ieu malah lodar kabeh ganti ku camat tukang mabok nu kuari di sakolahanna teh. Ganti ku bupati tukang mabok nu kuari di sakolahanna. Pikir ku otak. Bakal beres kumaha nagara urang? Moal beres kajen ku kumaha ge beuki ka hareup teh beuki acak-acakan. Kuarina ye. Jol urang Cikupa men teh cai kiai kunaon anak kula sakola SMP mabok bae hiji. Datang deui urang bojong kieu tebus di warah anak kula bobogohan we sakola naon SMP malah geus aya nu reuneuh anu tetangga 2. Waalaikumsalam puyeng cenah kiai. Kula nih di mana saya? Saya tadi sepatan kiai ini. Ada apa ini? Anak saya udah kagak mau sekolah katanya ini. Ada sekolah mabok ayah. Di hitungan saya, waduh kabeh Cikupa belah raja jis kiai menyaho. Tah, eta teh minta doa, eta teh nyaraho nu mabok, anu teu daek sakola, anu tawuran datang ka paeh teh pan sabaraha urang. Ieu teh bakal jadi pemimpin 15 tahun yang akan datang. Beuki brok ieu kuari bae nu babarengan jeung kula sakola SD-na anu baheurana Waroi. Waroi pan baheurna. Di SD teh Waro sakieu. Pak Ismet teh sakieu, eta teh didikan tahun 70-an tadi itu kan. Kos kieu.
Kos kieu tak kos kieu atuh ngomong ke kabelah ditu nama. Masya Allah, pikir tak otak calon pemimpin urang teh mabok, zina, judi, tawuran. Boga bayangan bakal bagus, boga. Mondok geus arembung. Geus arembung pan baheula mah rada deureut, cek sekolah sampai pesantren di pesantren modern. Lumayan, terus kaluhur. Urang mun ngadenge di Jawa Timur manu jadi bupati teh mantan santri anu nu jadi gubernur mantan pesantren anu jadi bupati di anu mantan pesantren anu jebolan pesantren. Teman-teman kula waktu ngobrol jeung adik kula di Jogja, pesantren termodern se-Indonesia, nu muridna khusus mahasiswa teu narima di SMA kahandap. Ieu kunaon bisa nyeun pesantren kos kieu? Ini adalah diharapkan nanti kelak ketika dia jadi bupati, dia jadi menteri, dia jadi presiden, dia jadi pemborong, dia jadi insinyur dan lain sebagainya, dia punya rem. Bener oke sih. Tah jadi ngayakeun pendidikan seperti eta teh diharapkan ketika jeneng teh nyana rada deureus. Bener. Ini sabara urang kuari jebolan Al Muhsin teh nu jar renang di Jakarta. Rada deureus. Nu tatarina korupna neukna 1 miliar 500. Lumayan. Insyaallah diri tentang gitu teh mondok mondok. Iya ulah belajar perkara bagi bagus. Ulah tuh kuari calon-calon aja kari. Masya Allah. Nah, urang kuari keur diajak ku Gusti Allah melalui ayat itu diturunkan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun alam di zaman Kangjeng Nabi Musa, dimensi Kangjeng Nabi Musa alaihi. Kumaha emang? Kieu Kangjeng Nabi Musa setelah perang jeung Firaun. Beah kabeh Firaun jeung ponggawa-ponggawana. Beah di laut paet ngararambang. Kangjeng Nabi Musa pulang jeung para sahabat-sahabatna tentrem adem ngembangkeun agama. Naon bae perintah Kangjeng Nabi Musa bisa dilaksanakeun ku umatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadinya lah Kangjeng Nabi Musa selalu munajat ka Gusti pengembangan. Naon kitu dakwah Islam kudu ka mana? Saenggeusna di negeri Israel Kangjeng Nabi Musa, terus ka Mesir dakwah teh, terus ka Syria, terus ka Irak, terus ka Iran. Kangjeng Nabi Musa nyebarkeun dakwah melalui sahabat-sahabat. Instruksi ti Gusti Allah. Musa ini kata betul. Kaula ngudukeun ka umat Israel daron wa qararon ariha bi ardis Syam, tempat cicing desa jeung tempat tetep di kampung ariha di Syam jeung ka ditu iringkeun umat anjeun beserta anjeun berangkat menuju kampung ariha, negeri ariha di Syam ayana. Di dinya engke bakal aya pendudukna. Andai kata aya pendudukna nurut ka anjeun, teruskeun. Tapi lu jelas bakal moal nurut kan geus dibejaan ta ku Gusti Allah. Di Syria di Syam, ariha tepatna di dinya eta aya penduduk anu membangkang keneh, terangan, usir di dinya teh. Geus beres diusir, diperangan diusir. Maneh didinya cicing kaum maneh mak ndek balik deui ka dieu teu naon ka negeri kelahiran cenah ndek terus bae di ditu mah nu penting perangan eta kaum di dieu tah Kangjeng Nabi Musa dakwah ka umatna, wahai umat kaula aya naon ya Rasulullah anjeun teh titah merangan hiji daerah lu disebut kampung Ariha, negeri Ariha, Syam, di dinya teh Syria. Nah ieu teh kudu diperangan ku kabehan, mana cicing di dinya kembangkeun agama. Ibadah ka Gusti Allah. Eta kabeh umat teh siap
ulah dikakarang sakitu Firaun sakitu buang kawarahna ge acur ku urang. Firaun sakitu luar biasa ngaku pangeran. Eta deui teh ngaku pangeran. Siap. Oh eta nyebut siap namanya. Siap. Sakumaha kiai anu dibere teh aku partai. Siap. Setuju. Kurang bae duit. Setuju. Duitnya kurang ngocot. Setuju. Masyaallah. Lantaran di Israel pada saat eta umat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam teh aya 12 turunan. Sakumaha anu dicaritakeun memehna ketika dek ngalawan Firaun. Eta itu Kangjeng Nabi Musa diketrokeun tak wah jadi 12 jalan tol. Nu matak dijadikeun 12 lantaran aya 12 turunan baheula, turunan para inohong ti luhurna. Turunan gegeden ti luhurna 12. Nu matak dijieunkeun jalan khususon. Yang turunan ieu. Supaya ulah pilih kasih berjuang bareng. Ternyata sukses. Ngalawan Firaun nu bakal dicaritakeun papanjangan anak engke dihareup mun teu kaburu para raeh nu karolot bae. Bakal jasad-jasad nyaritakeun dongeng raja Firaun di perangan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi panjangna luar biasa bakal. Engke dihareup ieu mah sempilan deuk nyaritakeun ka bangkawarahan Israel. Eta kesiapan umat Kangjeng Nabi Musa teh antusias anu luar biasa. Siap. Turun ieu ayat nyaritakeun eta malaikat Jibril alaihi salam turun mawa ayat ieu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang naon ieu caritakeun ku anjeun Muhammad. Tah urang Israel teh kos kitu. Wah walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil yakin nyata pasti Gusti Allah Subhanahu wa taala nyana perjanjian nyokot perjanjian ti Bani Israil dibayar ka rubadu. Ke bakal ditutur sabadaya ieu pabima naqabihim engke tah. Janji anu luar biasa. Siap membantu Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Perang ngalawan musuh-musuh Allah. Nu aya di Ariha Syam. Nuke bakal kita dicicingan negeri eta teh daharon wa qarar cicing di dinya wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Allah Subhanahu wa taala ngutus ka Bani Israil umat Kangjeng Nabi Musa teh 12 naqib, 12 pemimpin, 12 pengawas. Bingkuli sabtin nakibun tiap turunan teh aya pamimpin-pamimpina yakunu kafilan ala qaumihi anu bakal jadi penanggung jawab terhadap kaum-kaumna ya untuk memberikan wawasan pemikiran luas supaya nurut ka Kangjeng Nabi Musa alaihi dijieun 12 rombongan 12 partai, 12 pemimpin, 12 itu pengawas. Lantaran kaum Kangjeng Nabi Musa min sabtir wabil tidinya dicokot Sumu bin Rukub narana Sumu bin Rukub maneh jadi pemimpin untuk sabtir wabil. Disabti Sam'un turunan ki Sam'un dicokot ku Kangjeng Nabi Musa pemimpinnya adalah Suqut bin Hauro. Dicokot di turunan Yahuda Khalid bin Yufon. Di turunan Sahir Yuful bin Yusuf turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di turunan Efrasim bin Yusuf Yusa bin Nun. Kemudian keturunan Bunyamin. Kangjeng Nabi Yusuf deh, putra Kangjeng Nabi Yakub. Ia adalah Yalzo bin Ruku. Keturunan Robalun, ia adalah Karobil bin Suda. Turunan
piturunan Mansa bin Yusuf alaihissalam kada bin Susa, piturunan dari Kamail bin Kasal, piturunan Masisar Sutur bin Sekhoki, piturunan Naftal dicokot Yuhana bin Wakusa, piturunan Kaya Kawal bin Bukho. 12 turunan. 12 turunan. Tak eta teh saurang-saurang lu dijadikan pemimpin tokoh na anu luar biasa, pengawas terhadap kaum-kaumna supaya memberikan wawasan, supaya nganasehatan, intina bil wafa'i bil ahdi, supaya nyumponan nohonan melaksanakan siap perjanjian nu geus diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi waktu kabeh pidato. Saudara-saudara dari turunan Yukana, maka kita akan memberantas, berontak, perang melawan musuh Allah yang ada di area. Mati surga kita, menang kita miliki. Di sana sudah ada janji Allah. Wa qala cak Allah nah cak Allah. Ini ma'akum. Ulah sieun ngalawan kuku mage kaula bareng jeung anjeun. Bilaun wa nusra bakal ditulungan. Ulah sieun apapun yang terjadi kumaha bae. Kaayaan kaum eta maneh kudu merangan. Ulah sieun salti ketika cak Allah ini ma'akum. Kaula bareng jeung anjeun. Aing panu boga dunia aing ka kaula. Bareng jeung aing berarti sia. Kabeh pidato. Oh, biasa dijieun tim sukses segala rupa. Tina 12 laki, 12 pemimpin, tina 12 pengawas, nyana nyieun heula tim sukses. Di satu-satu golongan anak mana ieu kiai na ieu. Datang ka dinya. Oh, kiai menceramah. Saudara-saudara. Nyana mangon di luhur bae tanda tangan. Pemimpin mah kitu. Toh, kabeh kos kali itu. Aduh, luar biasa ramai. Situasi nu pokara jalan antara ini perang besar-besaran. Berangkatlah kuari menuju kampung Ari. Berangkat menuju kampung Arya perang. Pimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Briefing heula. Geus siap kararumpulan luar biasa ribuan jelema. Dek memberontak kampung Ariha. Saya teh Kangjeng Nabi Musa briefing heula, tenang heula urang. Tenang. Di dieu urang atur situasi, strategina kumaha. Ya. Sapoe Kangjeng Nabi Musa briefing, ulah waka berangkat heula urang. Kecuali dudu belasan teh pemimpinna coba menyelidik heula ka ditu. Sebab engke urang datang ka ditu lamun henteu nyaho situasina, kondisina. Nah, ieu strategina urang teh henteu bisa. Cara kumaha ieu perang? Urang apakah cara jalan laut, apakah cara darat, apakah serbu, apakah perang kota dan lain sebagainya. Cak Kangjeng Nabi Musa 12 berangkat ka ditu heula, kami menunggu di dieu. Istimewa Kangjeng Nabi Musa berangkat ka ditu teh. Begitu berangkat ka ditu 12 pemimpin tadi anu sangat istimewa, boga turunan, wawasan, jeung boga harisma di kaumna masing-masing. 12an barang datang ka ditu neuleuh hiji jelema doang di awal. Asup ka negeri Ariha. Sam aya hiji jelema ngaranna Kiauj. Kiauj eta jangkungna kira-kira bangsa 300 depa. 300 depa. Jangkungna luar biasa. 300 depa ka jangkungan anak eta jelema. Neuleuh teh tangga kieu. Ieu urang deuk ngalawan ieu. Ieu urang deuk ngalawan ieu teh kira-kira. Ieu bakal pikumaha ieu. Rasul urang di ngalawan jelema modal kaki atuh paeh heula ieu. Heula, pancak Gusti Allah ge ini mahaku. Moal pati-pati urang dititah lamun teu dibarengan ku Gusti. Atuh bener ge dibarengan atuh sagede kieu.
Malah mah. Lain salasu miati zero. Eta teh cek sakaol mah salasu miati alfi zero. 300.000. 300.000 depak. Lamun sadepana kuari keur dihitung 1,5 meter kali 300.000 kali 1,5 meter gegeran berapa? Pancen sia sakola. Ah. 300.000 depak kali 1,5 meter. Aing mah hana disakolakeun sia kuari. Angel sakitu bae ge. Masya Allah karim. Cek sakaol lain sakitu. Jadi berarti nu 12 teh beda-beda dedeulean. Saurang 300 hatta 300 depak. Cek sakaol 300.000 depak. Cek sakaol mah nu saurang ngomong, ieu mah da kumaha ngalawanna lantaran nyana teh kabeneran keur aya di laut. Laut sakit jerona ngan saukur kengkeong. Pas dia nyaho eta sakengkeongan, nyaho nama nyana teh nyokot lauk ka laut. Da dicokok aja dipanggang, da dipanon poe. Dipanggang, barang geus dipanggang asak di dahar ku nyana. Eta manggang lauk dipanon poe, pan teu kira-kira. Luhur jasa bener. Tilu kaol. Disebutna ngamacana aya nu aod, kaum aod disebutna. Aya deui nu ud sarua jeung nu. Urang mah tenarna di urang aod. Di Arab mah ud eta nu sarua jeung nu ud. Urang mah salah, ieu mah kaum aod, ad. Aod ngaranna teh eta kaluhuranana cek sakaol mah 300 depa, cek sakaol 300.000 depa, cek sakaol mah tamah ngaleuwihan kitu reup. Lantaran eta nu saurang mah nyeuleuh nyana teh ngepot lauk dipanggang dipanon poe jadi dahar. Cek nu saurang teh Noel, hei urang deuk ngalawan ieu. Atuh teu kudu dilawan paeh ieu lawan. Buktina urang datang ka dieu 12-an nyana teu neuleueun ka urang. Nyana teu neuleuh, mun nyana neuleuh atuh meureun urang ge dipanggang ka ditu. Pajar lauk meureun urang ge ieu. Aing moal cek urang. Heula sia ulah sok moal-moalan urang laporan heula ka ditu ka Kangjeng Nabi Musa. Lapor heula penting. Teu aing mundur teh lah. Mundur aing rajin gigi mah teu hayang aing aduh bahaya. Bahaya. Sedangkan instruksi Kangjeng Nabi Musa alaihissalam waktu briefing, dek berangkat menuju negeri Ariha. Cek Kangjeng Nabi Musa, aya naon bae nu terjadi? Di negeri eta, maneh laporan cukup ka kaula teu meunang laporan ka masyarakat. Awas, ka kaum-kaum maneh ieu ulah laporan, cukup ka kula bae laporanana keputusan cara ngatur strategina aya di kula meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan geus ngeunaheun jasa eta sebenarnya. Tinggal lapor ke Kangjeng Nabi Musa ngatur strategi nage lantaran ieu musuh nage musuh Allah nu sakitu gedena atuh engke kumaha Allah. Tapi eta jelema nu 12-an teh pas ini bae. Cek nu saurang total aing moal milu. Paeh ieu mah urusanana. Kaum aing modar kabeh ieu mah moal aing mah. Cek nu saurang ge aing ge sarua jeung sia. Aing ge moal ieu mah sarua jeung ngabunuh anak icu urang ieu mah kabeh. Oh beak turunan urang. Cek gak usah urang deh aing ge idem. Aku aing ge sarua, geus pokona mah aing ge moal milu. Tina nu 12-an cuman 2 anu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Saha min sabti fal mu'minuna minhum Yusa bin Nun turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam jeung Ki Kalib gitu bin Yukana Tiyahuza sami turunan Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam. Tah eta nu teger mah nu duaan. Cek nu duaan maneh deuk kumaha ge deuk teu percaya ka aturan-aturan main Kangjeng Nabi Musa Rasul urang terserah, tapi tetap kami bakal nuturkeun Kangjeng Nabi Musa.
Kami bakal sumuhun daw sami'na wa ata'na. Paeh surga kami mah. Menang titah kororon daron wa kororon cicing didinya. Engke diatur deui ku Gusti Allah. Cicing da urang didinya kumaha bae mangga nyanggakeun. Cak nu 10-an teu bisa ieu mah moal we kajen ku kumaha ge. Geus, moal wa kabebeja ka Kangjeng Nabi Musa kami deuk instruksi heula ka kaum kami. Siap apa henteu ngalawan jelema kos kitu. Lamun cak kaum kami siap, tetep aing moal. 10-an teh. Eta asana di partai ge kos kitu percis sakajen ku. Percis kos kitu. Percis asa kos kitu. Tina sekian puluh partai sumpah setia demi bangsa jeung negara teu cerega we. Nu cergan PKB doang. Cak PKB ya aing ya. Lain PKB sia. Nu beres pan PKB ge. Masya Allah. Tah ieu lah ngan duaan dong. Sami'na wa ata'na. Cak Yusa jeung Ki Kalib lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Kitu kaayaanana ya Rasul. Kumaha? Jelemana jangkungna ge ukuranana 300 tepak kagedeanana. Atuh kagedeanana mah teu kudu caritakeun. Jangkung namanya jangkung segede kieu. Pokona mah tapa urang matung, ulah ngalawannya na cinggirna ge cinggirna segede kumaha cinggir. Atuh tapa baharaja tak kitu. Oh da Kangjeng Musa tenang ke. Nungguan instruksi Gusti Allah. Ainu 10 mah teu laporan ka Kangjeng Nabi Musa teh heula ka kaumna heula. Dulur-dulur, urang teh ku Kangjeng Nabi Musa Rasul urang titah ngalawan kaum Auj. Anu gede nanyana teh manggang lauk kapanon poe sia-siap. Sia-siap dah teu takos kitu ngalawan kos kitu. Ya tuh kami mah kumaha pamimpin bae. Ulah kumaha pamimpin aing mah hayang ngadenge di sia tak siap teu gedena sok gede kitu. Ya kami mah kumaha pamimpin bae. Ieu pamimpin mah moal milu ka ditu moal. Atuh kami ge moal. Heuh kitu atuh sia ngomong. Teu sanggup aing mah ulah ngisinkeun pamimpin sia. Ya beusi pamimpin mah teu milu sia mah milu ka ditu pan aing isin. Aing kitu mah seragam teu milu kabeh kan teu isin. Pan sok aya kitu tah. Teu ai pamimpin teu milu ai eta masyarakatna milu. Loba eta nu kitu. Nah iyalah laporan masing-masing nu 10 ka umatna, ka kaumna. Kaumna diajak mundur, berarti diajak mundur. Setelah geus mendengar suara langsung di kaum-kaumna kakarak laporan ka Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi Musa surti geus nyahoti heula. Malaikat Jibril geus ngabejaan Musa. Kaum maneh nu 10 kuari keur ngainstruksikeun ka kaum-kaumna ngajakan ulah perang. Tah eta kos kitu. Jadi geus teu percaya bae ka anjeun bahwa anjeun Rasul. Lantaran teu kuat nya neuleuh perang bakal nu diperangan segede kitu. Kangjeng Nabi Musa begitu ngadenge laporan ti kaum nu 10, Musa, ya Rasulullah, kami dek laporan. Tidak usah laporan. Kami geus menang berita ti Gusti Allah. Anjeun adalah jelema nu kalufur. Maneh jelema kufur ka Allah, maneh kufur ka kaula. Teu percaya bahwa kula teh Rasul Allah. Padahal Allah geus kurang kubacak Gusti Allah. Ini ma'akum. Kaula bareng jeung maneh. Aro a'malakum. Wa a'lamu dhamairakum wa asma'u kalamakum cak Allah. Kaula neuleuh ka pagawean anjeun. Kaula nyao ka eusi hate anjeun. Kaula kitu neuleuh nyao jeung kaula kitu ngadenge ka ucapan-ucapan anjeun kabeh. Decak Gusti Allah teh ini makum. Kaula bareng jeung anjeun, ilmu kaula bareng jeung anjeun, kudrat kaula bareng jeung anjeun, segala rupa bareng jeung anjeun. Sama kaula bareng jeung anjeun. Nu mantak cek Gusti Allah bahasa ini ma'akum teh artina aro a'malakum kaula neuleuh pagawean anjeun wa a'lamu dhamairakum kaula nyaho ka eusi hate maneh wa asma'u kalamakum jeung kaula ngadenge ka ucapan-ucapan aranjeun kabeh. Cukup. Maneh kufur kabeh. Kabeh dikricakeun kitu teh mundur nu 10, tinggal nu 2 doang. Berat, nu 2. Cuman 2 kaum nu milu, hiji Ci Kalib, nomor kedua Yusa.
Saya digegeukeun ku Gusti Allah lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azaltumuhum wa aqadtumullaha qardan hasana. Ye, nu sapuluhan teh yakin lamun maraneh ngadirikeun salat geus aya Kangjeng Nabi Musa ge di zaman Kangjeng Nabi Musa salat ngan salatna Kangjeng Nabi Musa mah sapoe sapeuting tengan sakali urang mah 5 kali nu mantak Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj boga 50 kapanggih Kangjeng Nabi Musa ku Kangjeng Nabi Musa dinasehatan Muhammad kaum kula sakitu geledena sakali ge loba nu teu salat sakali doang sampai sapeting teu saralat atuh komo maneh 50 menta ka ditu pengurangan ka Gusti dikurangi datang kalima laporan deui ka Kangjeng Nabi Musa sabaraha cek Kangjeng Nabi Subari 5 lapor deui ka ditu ulah 5 moal kuateun ulah neuleuh urang Arab deuleuh cikupa laletik didinya bakal citra segala rupa moal kuateun bojong kali itu sibuk ujian home industry kobler aja kali itu sibuk jadi di pasar geus kahuruan kadang pasar lagi kali itu kau teh jelema laletik eta teh bakalna di Banten mah nu kuat teh ngan urang Tangerang doang waduh hebat amat tah Kangjeng Nabi malah 5 izin laporan deui ka ditu itu deui ulah 5 tilu atuh entah 5 baik. Kaum aing ge sakali dah subuh doang teu kuateun subuh ngan 2. Teu kuat. Oh siapa 5 deuleu ge. Wah, kaum kula mah laletik caon pring. What? Kanjeng Nabi beda si Kanjeng Nabi kaum anjeun jeung kaum kula. Lain deui sebab merembungeun. Nonton main bola kaum kula membungeun. Bungeun. Main gameplay bungeun, main remi bungeun. Bung judi-judi gitu hayangna saro. Lu bener sia cek Kangjeng Nabi Musa. Ye bener pokona. Oge satu saboda ini 5 bae mah nya didoakeun. Lagi segera balik ka ditu. Doakeun 5 ku hari. Alhamdulillah dicikupangan 5 nu salat. Tukar waktu salat. Tata nu 10 teh disesekan ku Gusti Allah. La in aqamtumus sholata yakin lamun maneh ngalaksanakeun salat wa ataitumuz zakat ngalaksanakeun mengeluarkan zakat wa mantum jeung maneh iman birusuli ka para rasul kaulan terakhir Kangjeng Nabi Musa alaihi salam wa azartumu ngabatu nulungan ka para rasul-rasul gerak naon teh bantu tolong wa qaratumullah jeung maneh ngainpakeun kalawan ngainpakeun bagus lir teu beda jeung ngahutangkeun dina pada bakal dibayar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mun kos kitu mah la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannat niscaya kaula bakal ngafaratan yang teu ngahampur yakni ngahampurakeun seluruh dosa aranjeun kabeh jeung yakin kaula bakal ngasupkeun ka sorga. Ieu la ukaffiranna isyarah kana dihampura dosa. La udkhilanna isyarah kana mun geus eueuh dosaan diasukeun ka sorga Allah Subhanahu wa taala. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi Musa. Aranjeun anu teu iman, aranjeun anu kalafir, aranjeun nu teu percaya. Ye cak Gusti Allah, cobalah tunduk wari sing tawabe laksanakeun salat kaluarkeun zakat iman ka para rasul pandeuri lantaran ieu teh jelemana mah geus iman awalna mantak dipandeurikeun wa amantum birusuli supaya kembali deui iman coba ka rasul-rasul Allah bantu rasul-rasul Allah sadiakeun dana jang liilai kalimatil infaqeun bangun masjid taklim bangun pondok pesantren aqartumullah qardan hasanah. Bangkitkan semangat infak untuk fakir miskin jeung yatim piatu. Eta Kangjeng Nabi Musa nyarita kitu takanu 10 golongan terhadap umat-umat deui kabeh dibejakeun. Mun eta dilaksanakeun la ukaffiranna ankum diampura maraneh dosa. Lamun geus diampura dosa wala udkhilannakum
asup ka sorga. Nu di sorga teh ya tajri min tahtihal anhar. Anu bakal kaindahanna luar biasa. Di sisi tigigir cai teh kudu make paralon. Hayang cai ke jero kamar teh urang mapan kudu meuli naon gitu ngaranna paralon dikocorkeun ambaleun di sorga mah ke jero. Ditanya ke urang, "Ieu cai naon ieu?" "Ieu mah cai tiis, hayang susu, berubah harita keneh." "Urang hayang kopi kapal api, berubah harita keneh." Cai di sorga mah. Tajri min tahtial anhar teh lain sambarangan cai. Oh, kula mah ieu teh cai teh hayang kopi susu, berubah harita keneh. Jasaan kurang geus ngeunahna luar biasa. Geus ngeunah urang seger cak cai teh. Geus cukup ya, cukup. Assalamualaikum berangkat deh. Eta kakarak cai doang. Tajri min tahtihal anhar mana kuari orang nyeun sosorgaan di sisi imah di caian segala rupa. Oh, eprak di Jakarta mau lobat teh karendem. Geus lain jadi sorga tungtung nama. Cai tajri min tahtihal anhar masyaallah. Di sisi tigigir geus teu kaharti bae. Encan bidadarina 70. Oh, masyaallah nu hideungan hiji-hijian. Ulah dibayangkeun bidadari cara orang Brebes. Oh. Masyaallah. Masyaallah. Anu lamun ku urang diperhatikeun nyiduh ka laut teh bidadari laut jadi amis jeung seungit. Masyaallah. Mun kuari cinggir da ditololkeun ka dunia panon poe surem. Eta teh nu bakal numpakanana Ki Haji. Urang Cikupa, asana memeh numpak geus pesti heula. Asana ngageter-geter. Bayangkeun ke urang tajri min tahtihal anhar geus cukup sakit tu bage geus teu kudu caritakeun naon-naonna eta sorga. Masih kene teu kabita kene bae urang berjuang di dunia. Kita nurut ka Allah, kita nurut ka Kangjeng Rasulullah. Lamun urang pae di medan laga bakal dibere eta teu kabayang ku urang kuari. Urang kuari bage di zaman Kangjeng Nabi. Tegakkeun agama Allah haram, bedakeun haram, pae bedakeun bae eta urusanana sorga. Lamun memang haram, urusanana itu sorga. Nurut cenah manusia, atuh kajeung, teu nurut atuh alus teuing mah bedakeun we kiai mah ngan sakadar bedakeun doang. Teu kredit haram. Eta teh mun urang kuat henteu ngridit berarti urang sorga. Lamun urang teu kuat ngridit berarti di neraka-keun sakitu doang ku masalah. Pada teh urang mun dikadinyakeun ieu saparo ieu mah neraka kabeh kan ieu. Neraka kabeh. Mun kuari disurtil ulah wa kabalik. Saurang-saurang mana nu ngridit jeung mana nu henteu. Anu ngridit ulah balik, anu henteu ngridit balik asana teu baralik. Aing hese ieu mere daharna ieu. Pada eta teh kadeuleuk urang sorga jeung neraka teh. Padahal eta teh instruksi Allah. Ketika orang asup ka bang neraka berarti teu kadeuleupan ku urang menarakana nafsu urang. Ketika urang ngridit teu kadeuleun nerakana makan kiaina ge ngahayu-hayu. Kiaina ge ngahayu-hayu ya kiaina ge teu kadeuleun sorga teh neraka teu kadeuleun sorga teu kadeuleun. Nu kadeuleunna mah atuh neuleuh apansana bae. Avanza nu kadeuleu teh kemudian Fortuner nu kadeuleu teh dibere duit ku pemerintah seserian kan kiai tolol paneta seserian kadeuleu ku nya Innovana dan lain sebagainya sorga jeung nerakana teu kadeuleu berarti lain ahli Allah sama kiaina mun kiai ahli Allah kaela nu kadeuleu ieu sorga apa neraka ieu sorga apa neraka bundang banding heula ya neraka lah apa Tekadeuleut Gusti duit haram pahala gitu. Makanan halal apa makanan haram, pakaian halal apa pakaian haram. Ku urang teh difilter heula, tah eta ahli Allah. Geus deuk ngomong teh ieu teh ngahayukeun seseorang jadi tim sukses berarti ieu teh bener apa salah ieu aing cak Allah ieu. Deuk ngahayukeun seseorang, jadi ieu mah awewe cak cenah teh bener apa henteu sih. Menurut Allah teh ta eta kiai teh kan seukur dibere 3 juta. Oh, hidup atuh. Hidup. Dibere deui 2 juta, jadi 5 juta. Oh, datang ka paes dibelaan 5 juta, meuli neraka. Otak pikir. Otak pikir. Oh, cenah aing mah hadena, cenah henteu. Aing mah kalalaki, cenah kada teh teu ka awewe. Aisyah kalalaki bener henteu lalaki.
Nu kusia diperjuangkeun teh ahli Allah taala nu deuk ngajalankeun aturan-aturan negara ulah make Al-Qur'an make demokrasi beneran apa henteu lamun sia nyaho bahwa eta teh henteu kusia diperjuangkeun atuh sia ngabobodoh hate sorangan. Ieu bener kan teh masih kalau gandeng kiai eta mah geus bakal ya sakedeung teh bakal ya teh gede mah masalah kenapa gitu emang lulus sia mah kitu bae puguh itu make aturan-aturan dari kiai teh yen pondok tak duitna menang di mana itu dia menang di perpuluh padahal dia ada ngadidik supaya nyaho ka Allah puguh sia na ge eta teu beuntak ka Allah pan sia teh deuk nuduhkeun santri sia deuk kena nyahoeun ka haram halal kena nyahoeun ka Allah belah gitu nama kena makrifat ka Gusti Allah abeh nikmatkeun ibadah teh Allahu akbar kabayang maha agungna Allah pan sia teh deuk nuduhkeun kos kitu ai sia eta menang proposal ta pondok pesantren teh duitna halal apa haram ulah wa kadek ngadidik anak didik sia tuh hulu sia bae goblok. Hulu sia berarti sia nyeun pondoknya yang kadenge ku batur tuh kiai anu 2 tingkat menang sumbangan ti pamarentah neraka jahanam sama kiai. Boro-boro dek lungtun muridna supaya nyahoeun ka Allah horengan mata hatena ge buta. Teu bisa deuleu deuk kumaha. Bakal nuduhkeun anak. Ayo coba maka jelema bararuta hate ku ari. Keheula tuh. Ai sakolahan onang teh mah geus tanggung ka neraka geus mah. Segala perkantoran ieu mah tuh pondok pesantren mah nu endek nganyahokeun ka Allah. Supaya nyaho syariat, supaya nyaho torekat, supaya nyaho hakikat. Ku ari mah nu norekat teh atuh orang pamarentah. Jadi aja sing ngadengin lagi. Torekat mah geus kudu anti dunia aya dicekelan ku urang Pemda. Boga murid deui nya iloh beres ilallah sumbangan dah. Nya torekat kos kitu tampiling gua aing sia. Kudu geus anti dunia. Ulah aya tanda-tanda bahwa dirina teh ieu resep kana dunya kakarak meunang ngembangkeun zikir. Lamun urang can datang ka dinya nitahan bae zikir. Ulah mengatasnamakan torekat. Lamun geus mengatasnamakan torekat kudu nyaho disenserikeun. Kos jelema pepencaan. Ieu Cibande dak dikut. Cibande kos kitu disetak we sia. Cimande kos kitu, tah nu nyahoeun ka Cimande masangna lain kos kitu atuh disenserikeun. Tanu mah teh ku ari mah cebul aya ahli torekat. Udeng-udengna 2 bakul. Ternyata kata dunia lain kitu torekat. Cenah ieu aya orang PLN ahli torekat, deuk di PLN, deuk di PLU aing mah geus pokona. Nu penting anti duniana. Sakitu bae teh. Mun cenah ieu mah dimui, geus teu main mui teu main naon pokona mah. Resepen teh ka dunjana. Mui moal resepen takorak sia meureun. Bukunya na dimui jalan dunia kok gitu. Buku kiai anu ansub ka mui teh kok bukan dunia ka ditu teh eta. Atuh ulah norekat zikir bae, ulah ngomong-ngomong tarekat dicabok sia ku aing. Buku kiai ge anu ngembangkeun torekat ka belah ditu na kudu tamatan make kebo. Manya guru torekat namatkeun make kebo. Tambahan deh cenah make emas 100 gram tampilin kiai kos kitu nya. Torekat geus kudu lalaunan sasamara ulah bebejanya geus ka anjeun bae. Ulah nanaon geus cukup kembangkeun zikir ke naik nage nang tangga istikharah. Kara waktu ieu mah ahli ruhani masang tabel di dinya ahli toriko siap melayani konsultasi ruhani. Belum abah. Belum mun aya di mana? Bener di belum. Tidak usah sih aku kiwuci aing ngetungtung nama. Kita kena nyaho nu sebenerna kena nyaho. Jadi ulah bangga ngadenge di Pemda aya ahli torekat, di MUI aya ahli torekat, di PLN aya ahli torekat. Ya ngaji ku ari ngaji supaya nyaho torekatan modern kos kitu teh torekatan sasar sama kos kitu mah. Syariat bae heulanan mun masih kena resep dunia mah. Norekat bagus tinggalkan dunia menuju Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh cenah saja lemana, kain sia bebeja hanya jelemana mah. Ulah waka pidato torekat sia. Tah mun ngaji pan urang jadi nyaho, kuari lamun ngadenge, oh kiai anu cenah norekat. Tapi lamun geus beres dirinya mah kudu mencet kubo. Kubur kiai kos gitu. Salah artinya salah. Dek torekat naon bae ge ieu mah pan dek ka Allah. Geus teu duniaan saeutik-eutik aja. Beat mah ge geus lain dek dunia ieu mah dek Allah Subhanahu wa ta'ala diganti engke torekat mah.
La ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah. Oh, dimaksud kecuali Allah. Berarti mun dagang kudu maksud Allah, mun pamarentahan kudu maksud Allah, mun silaturahmi kudu maksud Allah, mun tani geus ulah aya maksud Allah kudu maksud Allah, mun ngaji kudu maksud Allah. Ieu mah ahli tarekat ceramah nage direuleuh amplopna di dinya keneh. Yang didelepan ngan 500. Saya panitia goblok geus ya. 500 ting jauh beli bensin goblok. Yang gabara tuh kayak torekat. 3 juta tuh. Katanya nggak torekat. Eta torekat kos gitu seret habek kos gitu. Saya geus acak-acakan ieu kuari geus acak-acakan tah geus acak-acakan. Masya Allah wani nyeun majlis taklim zikir tapi dunia. Wani ngembangkeun torekat tapi dunia baheula mah susumputan kieu nu norekat teh. Kadeulina teh geus luar biasa ibadahna we. Oh iya barang disumbang embung aya naonan di jerona nu mantak embung disumbang. Ririungan geus embung aya naon sih kieu eta embung. Ketiganya nama dahar teu sambarangan aya naonan sih. Tah eta teh kaharti ku batur. Oh berarti sedekah Allah doang ieu mah ieu. Aya mah ahli torekat daharna 2 bakul. Disumbang ku pemerintah malah menta deui. Ceknya nanti itu mah jangan kebagian kabeh mun bisa mah 2 kali lipat ieu torekat cikos kitu. Mun aya sumur mah paling dibebaskeun ka sumur. Tak alas ngomong torekat sia. Di Pemda aya nu ngomong-ngomong torekat, di MUI aya ngomong ulah ngomong torekat zikir bae atuh. Torekat isin sia kanu nyaho. Di dieu teh pan loba wali, sing hade di Banten mah loba wali. Sing hade walingi. Yes nganasehatan Kangjeng Nabi Musa kanu 10-an. La'il aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqadtumullaha qardan hasana la ukaffiranna. Allah mah luar biasa sakitu ge salah aja tapi lamun kembali deui cak Allah bakal ku aing dihampura sayiatikum ankum sayiatikum. Kecuali dosaan. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha. Nu 10 tetep bae geus dinasehatan kitu ge embung lantaran nu kadeuleu jelema gedena. Tinggal nu 2an ya rombongan. Maju ka Kangjeng Nabi Musa. Instruksi Gusti Allah, daon wa qararan di area. Jadikeun tempat tinggal desa. Makmurkeun ku urang.